al iwad minallah. Energi anu kaluar ti jelema Islam, pagawe anu kaluar ti jelema Islam teu sia-sia di sisi Allah. Bisa dipakai jalan kawalian, bisa dipakai jalan jadi kakasih Gusti. Saldi ilmuwan asal make ngaji kabehanana moal percuma. Teras nepi ka di dieu mah diterangkeun mana deh ujian seperti Imam Ahmad bin Hambal, anjeuna digebug, disiksa, dipenjara, tapi gara-gara digebug, disiksa, dipenjara, anjeuna cicing dipenjara, eta Imam bin Hambal nepi ka ngarang kitab, bahkan termasuk tina madhab anu opat. Nyata madhab nu opat teh anu diikuti ku alam dunya, anu mudawan akbar, anu madhab opat teh mudawan akbar teh anu tercatat, anu absah. Nyata opat hiji Imam Hanafi, dua Imam Maliki, tilu Imam Syafi'i, opat Imam Hambali. Tah anjeuna Imam Hambali gara-gara pinter, gara-gara jadi imam madhab, gara-gara diikuti ku sadunya, teu pira anjeuna isna minal lemon saroban hulwan, kenging kapeuri, dibui, dipenjara, anjeuna ngarang kitab, anjeuna makin deket ka Gusti Allah. Tah urang oge minimal keur kelas urang ayana ujian, ayana buah anu hasem teh sing jadi manisan. Keur urang mah sugan we minimal anu tadi na tara ngadoa kulantaran menang kanaon ye, menang kapait, menang kasem. Nu tadi na tara ngadoa teh jadi naon? Ngadoa. Bahkan nu tadi na osok ngadoa oge, nu ngadoa na tadi mah hamar, nu ngadoa na tadi mah biasa-biasa, kulantaran menang kapait, menang kapeurih, ieu ngadoa na bisa jadi deket ka Gusti Allah. Deui menang ujian musibah kapait kapeurih teh kulantaran ku ilmuna, ku ngajina sing jadi ngobrol jeung Gusti Allah.